Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Qala rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi kitabani amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babus samin wal ishruna fi man'i syurbil khamri. Bab anu ka-28 tentang larangan minum khamr. Tentang larangan minum khamr. Handapna an Umar radhiyallahu an qala ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala innal khamra qad urimat. Katawilah sanyana khamr teh eta nyata tos diharamkeun. Wa hiya min khamsatin. Khamr teh tina 5 macam. Minal inabi asal teh tina anggur, wat tamri sareng tina korma, wal asali sareng tina madu, wal hintoti sareng tina gandum, wasyairi sareng tina jerawut. Wal khamri sareng tina khamr. Ma khamirul akri ayasatarohu kaza fi zawajir. Nyata segala sesuatu anu ngamabokeun kana akal, ngahilangkeun kana akal, atawa satarohu nutupan kana akal sehat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Man sajalma syariba anu minum al khamra kana khamr fid dunya di dunya. Man sajalma syariba anu minum al khamra kana khamr fid dunya di dunya lam yashrabha maka moal minum kana itu khamr ay al khamra fil akhirati di akhirat. Qala ba'duhum nyarios sebagian para ulama hada wa'idun ari ieu teh mangrupakeun hiji ancaman bi annahu la yadkhulul jannata sanyanyana moal asup kana surga. Bi annal khamra sanyanyana sabab sanyanyana ari khamr teh syarabu ahlul jannah. Khamr teh minumanana ahli surga. Mata keur di dunya mah ulah diarinum gitu maksudnya. Cing sajalma anu minum khamr di alam dunya maka moal manggihan khamr di akhirat ge. Tapi khamr ke di surga mah illa annahum la yusaddauna anha wala yunzifun. Angin sanyana marahanana teh la yusaddauna eta moal ngarasa pusing lieur anha ku nginumna itu khamr wala yunzifun sareng moal ngamabokeun. Jadi surga mah khamrna kitu. Karakterna khamr di surga mah teu mabokeun, teu mataklir gitu. Enak we gitu. Wa man dakhalal jannah sing sajalma anu asup kana surga, wa man dakhalal jannata la yahrumu syurbuha, la yahrumu eta teu haram naon syurbuha minumna kana itu khamr. Jadi geus asup ka surga mah teu diharamkeun. Au kana yadkhulul jannata wa yahrumu syurbul khamri. Au kana atawa bukti yadkhulul jannata eta asup kana surga. Tapi wa yahrumu syurbul khamr. Mongko mah nyata asup di surga tapi diharamkeun minum kana khamr. Bi an la yastahi gitu. Bi an la yastahi ku yen manehanana teh la yastahi teu hayang naon syurbuha minumna ka itu khamr fil jannati di surga.
Li hadisil Baihaqi man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Man sajal masyariba anu minum al khamra kana khamr fid dunya di dunya lam yatub wa lam yatub bari henteu tobat. Jadi sama meh maut nate mainan henteu tobat heula tina nginum khamr teh. Lam yashrabha maka moal minum itu man ha kana khamr fil akhirati di akhirat. Wa inda khalal jannah sok sanajan eta jalma teh asupna mah kana sawarga. Jadi pikeun jalma anu ke di alam dunya natos nginum kana khamr terus ke di akhirat teh anu asup kana sawarga sementara ari khamr teh eta mangrupakeun inumanna ahli surga pikeun jalma anu teu tobat heula mah ke di alam dunya na manehanana moal manggihan deui khamr ke di surgana teh sabab manehna teu sempet tobat heula ke di alam dunya na. Maksudnya teman syaribal khamra fid dunya walam yatub walam yashrabha fil akhir wa inda khalal jannah geus puguh lamun misalkeun dakhalal nar mah geus puguh di neraka mah ya umur kitu ieu mah masih hana meh asup kana surga ge moal gitu moal manggihan kana umurna sabab entos nginum khamr ke di dunya kumaha teu ditobatan. Wa rawa Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Ibnu Umar. Pantos saya lihatkeun ti Imam Ahmad sareng Muslim Abu Dawud Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah katampi ti Ibnu Umar kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin setiap anu ngamabokeun khamrun eta khamr. Wa kullu muskirin haramun sareng setiap anu ngamabokeun teh haramun eta haram. Waman sareng sajalma syariba anu minum itu siman al khamra kana khamr fid dunya di dunya pamata tuluy maut wa huwa yudminuha wa lam yatub wa huwa bari itu siman teh yudminuha eta katagihan ku nginum khamr ke di dunya na tukang minum khamr wa lam yatub sareng teu tobat lam yasrab fil akhirah maka manehanana moal minum kana itu khamr fil akhirati di akhirat. Jadi mun ningali gambaran tina hadis ieu mah anu kahiji khamr teh minumanna ahli surga. Sabab minuman ahli surga engke jamaah anu aya di surga dibebaskeun minum kana khamr. Man khamr di surga beda jeung khamr ke di alam dunya. Di alam dunya mah minum khamr teh matak ngamadaratkeun kanu nginumna termasuk matak ngahilangkeun akalna nya teu alus lah kana awakna teh ke di akhirat mah teu. Karakter khamrna teh teu ngamabokeun teu musingkeun. Khamr eta dicawiskeun pikeun ahli sawarga. Ngan catatan aya oge lamun anu sok sanajan mehna ahli surga teu bisa nginum kana khamr eta. Kusabab kahiji mehna ke di alam dunya tos nginum kana khamr bari jeung teu ditobatan heula. Lamun ayeuna sok nginum terus urang tobat heula mah insyaallah engke di akhirat ge bakal tiasa nginum kana khamr eta. Tobat heula bari samemeh maot. Atawa mah ke di surgana penduduk surga teu daekeun nginum khamr nya teu naon. Dicawiskeun. Wa qala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra sing sajalma anu nginum kana khamr mumsian dina pasosore sing sajalma anu nginum kana khamr dina waktu sore asbaha musyrikan maka jadi isuk-isuk teh itu si eman musyrikan eta musyrik. Man sajal wasyariba anu minum al khamra kana khamr mumsian dina waktu pas sore asbaha maka jadi dina waktu isuk-isuk musyrikan eta jadi
musyrik. Wa man syariba sing jalma anu nginum kana itu khamar musbihan dina waktu naon tah isuk amsa maka jadi pas sore teh musyrikan eta jadi musyrik. Naon ieu sing jalma man syariba baskotan sing jalma anu minum baskotan min khamrin ay syai'an qalilan minum teh syai'an sesuatu qalilan anu saeutik bi qadri ma yakhruju minal fammi kusa ukuran anu kaluar tina murutna minal basoki tina cidu. Oh sing jalma anu minum kana khamarna teh kana khamar kan Arabna teh saeutik minumna mah kitu nya bi qadri ma yakhruju minal fami saukuran lamun kaluar tina mulut siga kitu nya minal basoki seperti cidu cidu kan saloba-lobana ge cidu meureun palingan saeutik cidu mah ta sing jalma minum khamar ngan saeutik sia kitu pajelidu samanina maka kudu ngajilid teh kumaha dan ngajilid sia urang ngajilid buku ngajilidu neungeul ka manehan teh samanina salah samanin teh 80 nya aya in kana naon harron wa illa pa isrin namun teu mah pa isrin maka seberang isrin 20 nya. Rawu Tabrani an Ibnu Umar an Ibnu Amr mun ayawan Amr bin As wa qala alaihi salatu wassalam al khamru ummul khaba'isi faman syaribaha lam yuqbal salatuhu arba'ina yauman wa qala sallallahu alaihi salatu wassalam al khamru ari khamr teh ummul khaba'isi eta ummul teh biangna induk tina indung gitu nya biangna kagorengan sumberna kagorengan teh tina khamr paman syaribaha maka sing sajalma syaribaha anu nginum kana itu khamr lam tuqbal maka moal ditarima naon salatuhu salatna itu si eman arba'ina yauman 40 poe tah pikeun jalma anu nginum kana khamr maka salatna moal ditarima salila 40 poe. Ieu teh salatna teu ditarima 40 poe teh salat anu bener salatna itu nya. Lain pedah manehna salatna henteu sah ieu mah sah mah sah kitu nya. Ngan ku sabab manehna atas nginum heula itu. Maka 40 poe teh ganjaranna teh teu tarima ku Gusti Allah. Salila 40 poe. Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sholata bizikri. Karena salat al-bizikri ku zikir. Bi annaha sanyana ari salat teh afdalu ibadatil badani. Dikhususkeun salat sallallahu alaihi ngahususkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholata kana salat dizikri ku zikir li annaha kana sanyana aya salat mah eta afdalu ibadatil badani pang afdolna ibadah badan. Alasanna kunaon kana salat kitu nya Kanjeng Nabi khususkeun kana masalah salat tina khamr ngakhususkeun kana masalah salat moal ditarima salat sabab aya salat teh pang afdolna ibadah badan. Wal arba'ina sareng aya 40 tadinya 40 poe teh li annal khamra tabqa fi a'daihi arba'ina yauman. Khamr anu tos dileueut teh eta cicing dina jero anggota badan teh arba'ina yauman salila 40 poe sakali nginum cicing dina badan urang teh 40 poe. Maka salila 40 poe eta moal ditarima salatna. Pain mata maka sing sajalma mata anu maot wahia
bari itu non khomernya fi batnihi eta aya dina patuanganana fi batnihi eta aya dina beteungna mata maka maut mitatan jahiliyatan bari mautna jalma jahiliyah mitatan bikasril mimi wa bitanwini macana teh dikasrokeun mimna mi wa bitanwini sareng ditanwinkeun tan mitatan macana teh jahiliyatan maksudna teh kamaitati ahlil jahiliyah jadi sing jalma anu maot bari dina beteungna masih kene aya khomeran maka eta teh lir ibarat jalma anu maotna ahli jahiliyah jalma jahiliyah dan jalma Islam deui wa qala alaihi salatu wassalam al khamru jamma'ul ismi al khamru ari khamr jamma'ul ismi eta ngumpulkeun kana dosa sugan kabaca ini aya kisah halus ya. Mudah-mudahan Bapak bisa macana. Kama qala Utsman ibn Affan sakumaha dicaroskeun ku Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ijtanibu al khamra kudu ngajarauhan aranjeun al khamra kana khamr. Fa innahu kana mimman qablakum sanya-nyana bukti jalma samemeh ti aranjeun teh aya hiji jalma samemeh ti aranjeun teh rajulun yata'abbadu wa ya'tazilu nisa tajilun nas aya seseorang anu tukang ibadah beribadah wa ya'tazilu ujung wa ya'tazilu nisa ujilah gitu nya ngajauhan ti manusia palaki tuhu imro'atun terus bapanggih ujung hiji awewe bago aya zaniah awewe tukang zina gitu nya nah kumaha ieu macam zaniatan fa arsalat jariyataha ilaihi mutus itu zaniah awewe tukang zina teh mutus jariyataha teh kasahana pembantunanya ilaihi ka itu rajul faqalat ana nad'uka li syahadati ngundang ke anjeun li syahadah falam madakhala min babi ugliqat al baba maka tatkala lebet ka hiji panto maka panto itu tertutup hatta abdo ilatil kalmarati wa indaha gulamun di jero eta teh aya hiji budak wa qadaha min khamrin aya khamr dipaqalat wallahi ma da'au takana ma da'au tuka li syahadati syahadah teh nya bikin nyaksian suganya wa inna ma da'autuka litaqa'a alayya au taqtula hadal gulam disuruh milihnya eta si teh nah rek jeung urang gitunya rek zinah jeung urang atawa mending kere ngabunuh ieu budak au tasrabu hadal khamr atawa minum kana ieu khamr jadi lalaki tukang ibadah wakan geus ujilah papanggih jeung hiji awewe tukang zina didinya diberi pilihan diondang ka hiji rompok lah itu terus aya di dinya teh aya budak di jero rompokna teh terus disuruh milih nah zina jeung kuring atawa ngabunuh ieu budak kan lamun suruh milih sia kitu pilihan kitu nya zina dosa gede ngabunuh dosa gede cek mana pertimbangan si jalma eta teh nya aw tasrib hadal khamr atawa anjeun nginum kana ieu khamr pertimbanganna khamr mah masihana dosa ge henteu sagede dosa zina jeung dosa ngabunuh kan kitu nya pertimbangan manehanana teh pertimbangan si lalaki eta teh akhirna kumaha
fahtaro syurbal khamri, terus manehna teh milih kana minum khamr ala zina wal qatli, tibatan manehna kudu ngalakukeun zina atawa ngabunuh. Di annakulan sanyanya dua nana ngabunuh jeung zina mah minhuma a'dhamu, itu deui gede dosana tibatan minum khamr. Palama syaribaha, tatkala entos nginum khamr mah kitu nya waknya angger tungtung nama kalah ngazinahan ka eta awewe wa qatalal gulam jeung ngabunuh ka eta budak. Ka teu tidak carita eta teh ari ningali kana pertimbangan mah asa logis itu nya ku khamr teh, tapi ternyata efekna ku khamr eta nu tadina ku urang di jauhan teh kalah dilakukeun sanggeus minum khamr mah. Geus pertimbangan deui zina teh dosa gede, geus aya pertimbangan deui ngabunuh teh dosa gede. Geus nginum khamr mabok ningali awewe nu eta tadi diajak teu daek ge da keur mabok manehanana ku khamr daek akhirna mah zina. Pas zina ningali aya budak di dinya sieun bisi ibur ka batur kitu. Budak eta teh ibur ka batur bahwa ongko tukang ibadah tapi zina. Supaya ngahilangkeun jejak dibunuh deui bae budak nu leutik eta teh. Nah, akhirna kan dosa anu tilu teh beunang kabeh kumanehanana. Otak di luhur teh tadinya al khamru jama'ul ismi. Bisa ngumpulkeun kana dosa ku khamr gitu. Geus teu kontrol akal sehat ari geus minum khamr. Geus mabok mah. Wa qala alaihi salatu wassalam syaribul khamri mal'unun. Syaribul khamri ari jalma anu nginum khamr mal'unun eta dilaknat. Di anna haram sabab ari nginum khamr teh eta haram gitu, haram bikudidin fa inna hibdal aqli minal mubiqati wa huwa alladzi tafaqa ahlil malal ala wujubi hifdihi. Terus bersepakat itu bahwasanya kewajiban orang kana ngejaga kana akal. Sementara lamun ku khamr akal orang tidak terjaga itu. Maka sabab sakitu syaribul khamri teh mal'unun eta dilaknat. Wa qala alaihi salatu wassalam syaribul khamri ka'abidil wasani. Syaribul khamri ari jalma anu nginum khamar ka'abidil wasani eta seperti jalma anu ibadah kana berhala. Wa syaribul khamri sareng ari anu nginum kana khamar ka'abidil latat wal uzza eta seperti jalma anu ibadah ka Lata jeung Uzza. Wa qala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi. Man sing sajalma syariba anu nginum al khamra kana khamr faqad kafara maka nyata parantos kufur. Parantos kufur atau parantos mengingkari bima kana perkara anzala anu parantos ngalungsurkeun saha Allah Ta'ala. Faqad kafara bima anzalallahu ta'ala anu parantos nurunkeun kana perkara Allah Ta'ala ala anbiya'i ka para nabina. Wa man sareng sajal masallama ala syaribil khamri anu uluk salam ala syaribil khamri kanu jama minum khamr. Awasafahahu atawa sasalaman ka itu syaribul khamri. Jadi sing jalma anu uluk salam maca salam ka jalma anu nginum khamr atawa musafahah sasalaman jeung jalma anu nginum khamr ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan. Ahbato maka ngalebur saha Allah Ta'ala amalahu kana amalna itu si man ya
man sallama. Allah ngalebur karena amala itu si man sallama jeung sofaha arba'ina sanatan karena 40 tahunnya. 20 tahun tah urang lamun maca salam ka jamaah anu sukang mabok. Assalamualaikum. Waduh. Itu kan jamaah jelas keur maksiat gitu doakeun ku assalamualaikum. Semoga kamu selamat gitu. Semoga keselamatan untuk kalian. Oh, jamaah keur maksiat. Kira ya. Wa fi zawajir dina kitab Zawajir maqala sallallahu alaihi wasallam la tajalisu syarabal khamri. Ulah caralik aranjeun syarabal khamri bebarengan jeung jalma anu nginum khamr. Wala ta'udu mardohum sareng ulah ngalongok aranjeun mardohum kanu gering ti syarabal khamri. Jadi jama tukang mabok gering ulah dilongok urang. Wala tashhadu janaizahum sareng ulah nyaksian kana janazahna. Wa inna syaribal khamri sanasanyana jama anu nginum khamr yaji'u yaumal kiamati datang dina poe kiamat muswaddan wajhuhu. Muswaddan bari geuneuk maleuk-meuk lamun ceuk bahasa Sunda nama. Beungeutna teh. Muswaddan wajhuhu teh muswaddan teh hideung kitu nya bari hideung naon wajhuhu wajahna. Mun ceuk istilah Sunda mah beungeutna teh geuneuk maleuk-meuk gitu. Mudlian lisanuhu bari letahna teh ngajulur. Kayaana teh beungeutna hideung letahna ngajulur ala sodrihi kana dadana panjang eta. Naon tah yasilu liapuhu teh ngucur naon kitu teh kulaman roahu setiap jalma anu ningali beureun geus pik-pik teu karesepeun we jalma anu ningalkeun ka jalma eta teh. Wa inna ma naha anil iyadatihim wassalami alaihim dicegah atau dilarang sotenantina mengunjungi jeung ngucapkeun salam ka maranehanana teh li anna syaribal khamri fasikun mal'unun. Sabab jalma anu nginum khamr teh eta fasikun, jalma anu fasik, mal'unun anu dilaknat. Qad la'anahu Allahu wa rasuluhu. Nyata parantos ngalaknat sa Allahu Allah wa rasuluhu sareng Rasul Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam la yajtami'ul khamru wal iman. Moal ngahiji la yajtami'u moal ngahiji moal pakumpul gitu nya. Naon al khamru khamr wal imanu sareng iman. Fi qalbim ri'in abadan. Dina hate seseorang fi qalbim ri'in fi qalbi imriin tawa diwasolkeun macana fi qalbi imriin dina hatena seseorang abadan sah dilana. Jadi jalma iman jeung khamr itu salilana moal ngahiji. Lamun jalma keur nginum khamr copot kaimananana. Ngan lamun jalma dina hatena aya kaimanan pasti moal nginum khamr, moal bareng. Jadi mah aya jalma anu iman bari mabok. Aya. Lamun Jawa mau pasti geus eueuh imanan gitu. Sakumaha jalma anu maksiat pasti teu mawa iman.
Lamun teu maksiat pasti mawa iman gitu. Tah termasuk anu nginum khamr ge kitu. Antara khamr jeung iman teh moal babarengan dina hate hiji jalma. Nah, bahkan di dia wa fi hadis Tabrani an Abi Hurairah man syariba khamran sing jalma anu nginum kana khamr ay aliman mukhtaron mata bari nyaho mukhtaron bari dipilih geus nyaho karena masalah khamr gitunya tapi keukeuh diinum panehanana kharaja nurul imani kharaja maka keluar atau mun lamun ditadibkeun macana kharaja itu lamun kharaja ngaluarkeun ngan fa'ilna ka saeu nurul imani atawa kharaja keluar naon nurul imani cahaya keimananana min jawfihi tina dirina ae fa intaba tuluy lamun tobat ada maka kembali ilaihi ka itu si iman. Wa iya bahkan wa anil Fudail bin Iyad di Fudail bin Iyad ma anahu hadara inda tilmidi lahu hadarahul maut. Fudail bin Iyad teh ngahadiran nyaksian sakaratul maut muridna nya tilmid tuluy mainna nalkinan kana syahadat walisanuhu la yantiku biha lisan si eta murid teh bisa ngucapkeun kana syahadat teh pakaroroha tuluy ulang-ulang gitu nya alai kana syahadat teh keukeuh teu bisaeun gitu nya. Oh nya. Kesimpulan budak eta teh gitu. Jadi pas geus maot tina kaya maot teh bisa syahadat heula teh. Jadi geus maot teh teu bisa ngucapkeun syahadat, tuluy kaimpikeun ku Fudel bin Iyad teh kitu nya. Ditanya ku Fudel bin Iyad teh kunaon atuh anjeun geuning sampai asup kana neraka gitu gara-gara naon. Ternyata pas ke di alam dunya mah tiap tahun teh sok minum khamr. Eta gara-gara nama ku eta. Aduh. Bahkan ieu teh naon fahada hal min hal kayaan man syaribaha litadawa pikeun berobat pakai pahala min man yasrabaha li ghairi dalik haruh eta padahal mah cenah ge minum eta ge kapaksa pada jeung obat ya mudah-mudahan tungtuna kitu nasallallahu alafiyah mudah-mudahan Allah paparin ka urang kaafiatan kesehatan. Wa qala alaihi salatu wasalam man syaribal khamra hatta yuzila aqluhu yatihi syaitanu fi duburihi arba'ina marratan kama yatir rajulu imra'atahu. Sing saja anu nginum kana khamr hatta yuzila aqluhu yuzila sehingga leungit hilang naon aqlu akalna yatihi ngadatangan dia yati di teh ngajima sigan kamarinya atau yati datang teh maksudna ngajima ka itu man saha asyaitonu syaiton fi duburihi dina duburna jadi jamaah anu sok minum haram sok mabuk teh sampaikeun ka hilang akal sampai ka mabok kitu nya maka eta dina kayaan itu teh lamun apal mah setan datang ngadubur gitu ngadubur karena ngadubur nyodomi berarti nya nyodomi arba'ina marotan ngedubur teh arba'ina 40 kali
setiap manehanana mabok teh disodomi ku setan dah. Kama ya tirojul imratahu sakumaha we carana ngajimana hiji lalaki ka awawena. Ngajima hiji lalaki ka istrina fi kubuliha kana eh kana kubul itu awewe itunya. Rugi pisan atunya. Geus mah disodomi ku setan deui disodomi teh. Ah. Nah, ieu mah wa fi zawajir. Qala sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra wa lam sakara yaskuru wa lam yaskar ya yaskarnya sing sajalma anu nginum kana khamr tapi henteu sampai ka mabok a'radallahu anhu arba'ina lailatan. Maka Allah berpaling ti eta jalma anu nginum khamr henteu sampekeun ka mabok, Allah berpaling ti manehana teh arba'ina lailatan. 40 peuting. Lamun anu man syariba khamra sapekeun wasa karon sapekeun ka mabok mah lam diakbal gitu nya. Moal dipalire be ku Gusti Allah teh kan. Embung manggihan gitu Gusti Allah teh. Moal ditarima bahkan di lam yakbal di dia moal ditarima. Lam yakbal Allahu minhu sorpan wala adlan aya naflan wala fardon. Ibadah anu sunat jeung ibadah nu farduna teh arba'ina lailatan 40 peuting. Lamun padu nginum mungkul teh sampai mabok mah teu dipalire ku Gusti Allah teh 40 peuting teh 40 peuting teh lamun sampai ka mabok mah ibadahna moal ditarima baik itu ibadah sunat atau ibadah anu fardu salila 40 peuting. Wa qala alaihi salatu wassalam la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa akila samaniha. Wah ieu gunang kabeh ya mah ieu. La'ana ngalaknat sa Allahu Allah al-khamra kana khamr. Allah ngalaknat kana khamr wa syaribaha sareng kanu nginumna kana itu khamr. Jadi laknat teh ka hiji jalma anu nginum khamrna. Wasaqiyaha sareng jalma anu mereng nginum khamr. Kan ari nginum teh aya nu kabeuri aya nu henteu gitu nya kan meuli arak teh. Urang mah teu meuli cenah ge dibere itu teh. Tah anu merena gesok sanajan teu ilu nginum, sarua meunang laknat ti Gusti Allah. Si urang jeung babaturan pesta pamulikeun arak. Urang mah teu nginum. Tapi sarua masih urang teu milu nginum ge meunang laknat ti Gusti Allah. Ku saburang mere arakna itu. Waba'iaha sareng anu meserna. Eus maneh mah teu papatungan cenah, maneh nu meulina. Tah termasuk nu meulina oge. Wa mubta'aha jeung jalma anu dipeserna, anu ngajualna berarti nya. Termasuk anu meser, anu ngajual sarua dilaknat. Wa asiraha sareng anu meresna itunya, anu meres berarti keur anu tahap awal mah ieu meres pi khamr gitu nya. Wa mu'tasiraha sareng jalma anu nyuruh meresna deui. Aya tu ibu asriha. Wa hamilaha termasuk jalma anu nyandakna kana itu khamr. Mainan kan teu nyawa-nyawa mainan misalkan gawe di hiji perusahaan memproduksi khamr, mainan tukang jalan we kitu nya. Mainan kan nyieun teu iluan kitu nya, nginum datara tapi mainan tukang dengan distribusikeun. Sarua meunang laknat ti Gusti Allah. Wa hamilaha wal mahmulata ilaihi sareng anu dibantunkeunana oge sarua deui kitu teh. Wa akila samaniha sareng jalma anu
memakan kana ladang tina khomerna. Gila anak teh bae deui eta. Jalma berarti terus jalma anu jualan, hasil jualanna teh duitna teh dipeserkeun sangu, misalkeun beas. Di emang pun sejen geus teu nyaho naon, sarua menang laknat itu meninggalkan hadis ieu. Menang laknat itu insyaallah. Jadi ku khomer teh ngepekna loba ka itu ka dieu, tina hiji urusan masalah khomer teh. Mutak tadi teh umul khabais teh nya alhamdulillah teh umul khabais. Indukna sagala kagorengan teh aya dina khomer. Gede bisa eta bahaya anak tina khomer teh. Baklah al babu tasi wal isruna bab anu ka salapan ka 20 salapan. Fi fadilatil ramyi dina kautamaanana memanah. Ramyi teh memanah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man roma sahman fi sabilillah man sajalma roma anu roma teh tina roma yarmi teh melempar asal namanya roma. Sahman kana jamparing, sahman teh jamparing ke anak panah. Maksudna masing sajalma anu memanah gitu nya. Fisabilillah di jalan Allah, fi jihadil kufari dina merangan atau jihad jama kafir. Tujuan wali i'la iddinillah sareng tujuan napikeun meninggikan agama Allah. Kaman ataqa raqabatan eta seperti jalma anu ngamerdekakeun seorang budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam allimu kudu ngalajarkeun aranjeun auladakum ka anak-anak aranjeun. Ieu anjuran ti Kanjeng Nabi ka anak-anak urang teh kudu diajarkeun as-sabahata ka hiji as-sabahah. As-sabahah teh renang. Ngojay. Waram ya bisiham sareng memanah. Wal mar'atal bigzala sareng kabudak awewe al migzala kana nenun apa nenun pakaian jahit mulutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu alal ghuradi karramyi alal jihadi. Ar-ramyu ari memanahnya alal ghuradi kana sasaran manah beunang kana sasaranana. Karramyi eta seperti memanah alal jihadi ana jihad. Aya karramyi alal adui seperti memanah ka musuhna fil jihadi dina keur jihad. Nah kan ari mana sok nyeun sasaran gitu nya berarti teh. Anu memanahna teh meunang kana sasaranana. Sepati. Asa kudu riweuh alam teh kudu naon disabab.
Jadi jalma anu sok memanah mengenai kana sasaran teh sarua ieu jalma anu memanah beunang ka musuhna dina keur jihad. Oh, orang kudu ngayakeun lah. Beulilah panahanana. Hah? Heh. Ayo, Pak. Lauk, menahan lauk. Ari lauk mah pantesna tong dipanah. Sumpit lauk euy. Kan yang narik napas teh sakumaha teh. Dia dina hal ieu geura mana tadi teh. Dinu handap parisan panghandap. Ayat ta'limur ramyi bisihami li abnai sunnatun muakkadatun. Ari mapatahan atau ngajaran kana memanah teh eta sunnah muakkad. Sunnah muakkad pikeun orang tuana teh. Wa huwa ngajarkeun ka sareng ari ngajarkeun kana memanah teh afdalu minad darbi bisaifi. Ngajar memanah teh leuwih afdal tibatan ngajarkeun naon pedang, main pedang. Jadi leuwih alus kana ngajarkeun memanah gitu. Lah ngumpulkeun duit urang beli panahna. Dan ayakeun panah. Ditukang para latihan. Oh kabayang sambil geus war awur gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man yaruddu as-sahama 'alal marma minal ghurudi kana lahu bi kulli qadamin ajru itqi raqabatin. Si sahajama man yaruddu sahajama anu nyokot asah makana jam paring kana anak panah artinya. Alal marma kana tempat ngabalangna. Minal gorodi tina tempat sasaran. Karena mesti panahkeun ceus beunang ka tempat sasaran teh nya. Lempang kan tah nyokot. Nyokot anak panah eta di tempat sasaran eta teh. Kana lahu bikulli qadamin kana bukti lahu eta pikeun itu si eman teh bikulli qadamin dina setiap lengkahna teh ajru itqi raqabatin ganjaran ngamerdekakeun budak. Saking gedena tah. Jadi lamun ke aya nu keur diajar panah kitu saja urang bagian nyokotan anak panahna gitu. Ganjaranna gede tah jalan nyokot eta ge. Gitu kabagian gitu parebut batur hayang marana geus hajin urang bagian nyokotanana. Itu. Ya kira lupa latihan panah gitu bagian nyokotan gitu. Sasaranna teh 1 kilo. Bolak-balik 1 kilo. Aduh. Tapi eta salut udah Bapak ningali anu panahnya siga simpel gitu nya. Saya pernah ningali dinu ieu dinu di olimpiade gitu nya nu dilombakeun di tingkat dunia nya. Jos. Kabayang ku urang kan latihan teh gitu mana teh lempeng begitu nya juru-juru satunya. Lamun jarak deukeut mah nya dilempengkeun teh lempeng. Parbah lamun jarakna jauh sekitar 100 meteran, lamun dilempengkeun anjok moal. Pasti moal, da pasti kahandap kayak dilempeng kita berdiri makan turunnya. Didinya perlu akurasi tekannya. Rada dilempungkeun sakumaha supaya pas turun teh kana sasaran kan. Can gangguan tina angin teh. Wah, ternyata iya berartinya. Beratna diajar panahan teh didinya. Iring segala rupa jalan, tanagana sakumaha. Terus ningali situasi ya arah angin siga kieu berarti lamun anginna tarik di dieu nya. Otomatis orang ngarahkeun ke nya geus beureun rada luhur moal dilempengkeun kieu. Menempong ke anginkeun kayak ka ditu. Bener rada dipengkolkeun ka dieu supaya ketebak ceus. Luar biasa sih bener.
kudu dicoba eta sekali-kali mah jeung latihan jeung latihan teh dilepaskeun ka eta naon cara di rumah itu cara di panah gunang teh kalah suku si Pandi kan carana kabur aduh tapi ya sunah ketika sunah teh Kanjeng Nabi kudu dipelajari pesantren kudu aya sebenarnya pesantren kudu barokah marilah alat panah biasa dilakukan naon ge wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka ar-ramya ba'da ta'lim faqad taraka sunnatan min sunnati man sajalma taraka anu ninggalkeun ar-ramya kana memanah ba'da ta'limi dina sabada diajarna sabada diajar memanah engko mah teh geus diajar geus bisa memanah tapi taroka ditinggalkeun maksudnya henteu memanah deui pakot taroka sunnatan maka parantos ninggalkeun kana hiji pasunatan min sunnati di antara sunat-sunat kuring jadi lamun tos diajar kudu angger memanahna teh manah naon kitu nya lamun mematah manahna teh manah hati batur bae manah hati boleh jeung meleset bae gitu manah hati teh meleset deui punten cenah ge saya mah tidak cocok dengan kamu mending tidak cocok ngomong terus kamu itu terlalu baik untuk saya sia hayangan anu goreng gitu banget terlalu baik nyangan anu kumaha mana aduh eta nolak terlalu tinggi gitu memuji bari jeung dibabetkeun gitu kok nyebut ke orang teh baik gitu tapi teu diterima kan kurang ajar gitu maaf kamu terlalu baik untukku silahkan cari yang lain sia baru tidak baik gitu Qala sallallahu alaihi wasallam man allama ramya man saja ma allama anu ngajarkeun ar-ramya ay bisiham ngajarkeun kana memanah summa tarakahu tuluy ninggalkeun aya robbatan anis sunnah gitu ngabenci kana sunnah ninggalkeun mana teh kitu nya dia sudah dianggap ateis teh kemarin sunnah gitu nya falaisa minna maka lain di golongan kami Waqala sallallahu alaihi wasallam man taraka ramya fal yartani man saja matarokan ninggalkeun ar-ramya kana memanah fal yartani maka kudu naon teh kudu ngulang deui kitu nya maka kudu diajar deui kudu ieu deui kudu manah deui namun anu geus poho kitu sampaikeun ka poho deui nya kudu diajar deui sampaikeun ka poho teh kudu diajar deui supaya ta'alamuhu sani yang diajar deui dua kali qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ramya summa tarakahu faqad asani sing sajal ta'allama anu ngajar ar-ramya kana memanah summa tarakahu tuluy ninggalkeun kana itu memanah faqad asani maka nyata parantos berdosa ka kuring kalau Kanjeng Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam man qoma bi sahmin fi sabilillah asaba aw aqana lahu ajru ikki raqabatin man sajal maroma anu memanah bisahmin langsung lah man roma bisahmin sing sajal ma anu memanah fi sabilillah di jalan Allah asaba anu menerang anu beunang anu tepat sasaran au akhtoa atawa anu nyalahan jadi anu memanah tarek beunang teu beunang rek tepat sasaran atawa teu tepat sasaran kana lahu ajru itqi raqabatin kana maka bukti lahu pikeun itu
kitu si eman teh ajru itqi raqabatin eta ganjaran ngamerdekakeun budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu ar-ramya. Kudu dialajar aranjeun ar-ramya kana memanah. Fa inna ma bainal hadfataini raudhatun min riyadil jannati lirrami fi sabilillah. Fa inna ma dasanya nyana perkara bainal hadfaini anu aya di antara dua sasaran raudhatun eta hiji taman min riyadil jannah di antara taman-taman surga lirrami pikeun jalma anu memanah fisabilillah di jalan Allah. Eta tentang memanah keutamaan memanah. Sabab di kuat mal ya sabab di sifat di bagian sapotong bab lagi. Mereka ditulikeun sabab di lamun teh nyantos we. Tapi jangan isukan we. Isukan teh berarti birrul walidain, terus berbuat baik ke orang tua, terus tarbiyatul aulad, ngadidik anak. Ameh nyambung isukan ameh satema berbuat baik kepada orang tua, terus ngadidik anak, satema tawadu jeung nyambung tadi masalah akhlak berarti ya. Wah tere ieu tamat lah. Geus sesekana hadis anu kasabaraha ieu teh. Geus sekanu 30 etik deh tos atuh lah sakitu bae lah. Wallahu a'lam bishawab.